Ranggeyan kecap pamatri ati ngembatkeun rawayan cinta dua insan anu sija idahupkeun. Dinten ieu simpering sarewengan NM Manajemen diwuwuh ku vendor-vendor anu sanesna kanggo ngaijeran runtuyan acara Jatuh Rami Kang Arsil Nurul Liyandi sarjana hukum anu sija idahupkeun ka Neng Dinda Ziza Iksyanti SAB. Mugia aya dina kalancaran ti kawit duwi ka lekasan. Sumpingna Papayung Agung, Wali Kota Banjar, Kersana Bapak Insinyur Haji Sudarsono, kalayan Wakil Wali Kota Banjar, Bapak Dr. Haji Supriyana, MPD, diwuwuh ku Sekretaris Daerah Kota Banjar, Kersana Bapak Dr. Haji Soni Harrison AP Esos MSI, ngajantenkeun runtuyan acara akad nikah karaos langkung hidmah. Rengse runtuyan acara akad nikah lumangsung dilajengkeun kena prosesi sungkeman oge runtuyan acara adat Sunda anu digelar ngalangkungan padika adat priangan gawe bareng Sucarama Kancana Tasikmalaya. Wilujeng Jatuh Rami Kakak Arsil niwah Neng Dinda mugia rahmat oge barokah ti Allah nyerengan kanggo hidup duaan cag.